Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Sifanul Ajijah di kelas 11 MIPA 2. Bade ngadugikeun biantara anu jejerna nyaeta cai dina angen-angen urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajen anu kusim kuring dihormat, hadirin anu sami rawuh, rerencangan parapatan dan pasanggiri anu sami hadir. Langkung tipayun mangga urang sami-sami mujas medi nyanggakeun puji ka Gusti Nu Maha Suci. Urang manekung neda papayun ka Gusti anu Maha Agung. Shalawat miwah salam urang sanggakeun ka Nabi pinuji Rasul junjunan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajaranana sing natrat janten sapaan keur umatna saampat jagat. Girang pangajen anu kusim kuring dihormat, ibu bapak hadirin anu sami rawuh. Luyu sareng ugeran ti panata calagara, wireh pasanggiri biantara ayeuna teh jejerna nyaeta perkara lingkungan. Mung jalaran perkara lingkungan teh kacida lega ambahanana. Simkuring bade ngawetasanan wae perkara cai dina angen-angen urang Sunda. Hadirin anu sami rawuh, mun urang maca kamus basa Sansekerta kacatet lemah Sunda teh hartina cai ngagenclang jeung heran. Ieu bisa jadi bukti yen cai dianggap penting ku urang Sunda. Jadi bukti oge yen kahirupan urang Sunda raket pisan jeung alam. Pangpangna jeung cai. Memang keur kahirupan manusia kaasupna urang Sunda, cai teh dianggap kabutuhan utama. Ku pentingna cai dina kahirupan urang Sunda katiten tina ngaran-ngaran patempatan atanapi toko mini anu salawasna nundukkeun cai. Atanapi sakurang-kurangna aya patalina jeung cai. Contohna wae aya Ciamis, Cinangka, Cimahi, eta tiluanana teh dikawitan ku kecap Ci. Atuh Seke Panjang, Seke Pondok dikawitan tina kecap Seke anu hartosna nyaeta hulu cai. Aya deui oge Balong Gede, Situ Aksan, Ranca Bolang, sareng Leuwi Gajah. Apan kecap Balong Situ Ranca sareng Leuwi teh nyaeta sami nundukkeun cai. Ngan hanjakal ayeuna mah ngaran lembur teh dirobah bari teu neueul kana sajarah. Geurawe Ranca Bolang ayeuna mah salin rupa jadi Margahayu Indah. Cijariang dirobah jadi Antapani Indah. Padahal kecap indah dina basa Sunda nyaeta hartosna teh mencret. Tangtos hal ieu aya paniten ti para pengembang perumahan sareng pamarentah. Yen merenganan teh ulah sagawayah bisi jadi geugeuyan ahli basa jeung sajarah. Hadirin anu sami rawuh, lain wae tina ngaran tempat ku penting-pentingna cai dina kahirupan urang Sunda, aya tradisi dina perkara ngatur cai keur tatanen atawa ngebut. Di pilemburan jalma nu gawena catur cai teh nyaeta disebutna ulu-ulu. Mata di lembur nu masih keneh make tradisi ulu-ulu, tara kacatur aya jalma karbu cai. Da cai teh sok diatur sakumaha mustina. Salajengna perkara pentingna cai dina kahirupan urang Sunda bisa kacucruk oge tina paribasa. Geuning aya paribasa anu unina kieu. Kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salebak. Ieu paribasa teh hartina hirup kudu lutut raut, sauyunan, sarundeg, saigel, sabobot jeung
pihanean. Hirup kudu sapapait sama manis. Mung upami diguar langkung jembar deui, dina eta paribasa teh katiten aya angen-angen anu jero. Kecap leuwih nuduhkeun tempat anu pangjerona dina walung. Hartina moal aya leuwih mun walunganna saat. Kecap darat ngantet jeung lebak. Moal aya lebak mun gawirna urug. Gawir urug biasana ku cai lipas di walungan nu keur caah dengdeng atanapi aya cilencang nu teu katadah ku kakayan. Ku kituna mun disused leuwih jero harti paribasa ka cai jadi saleuwih teh ka darat jadi salebak lain ngan saukur nuduhkeun hirup sauyunan tapi aya pandangan hirup nu ajeg kana lingkungan. Nuduhkeun kumaha raket urang Sunda jeung lingkungan alam. Hadirin anu sami waru, salajengna kunaon urang Sunda ngarasa penting ku cai? Sabab dina kahirupan urang Sunda aya kacapangan mun leuweung dibukbak hirup bakal balangsa. Ieu ungkara teh mibanda harti anu lega. Kunaon ulah ngabukbak leuweung? Lantaran di leuweung loba kakayan. Adi kai teh nyaeta sumber cai. Jadi mun kai dituaran, cai bakal ngorotan. Mun eueuh cai, apan hirup ge bakal balangsa. Contona we kamari di rorompok teu aya cai, pun bapa kapaksa nurukeun ngebor dugi ka 30 meter jerona. Atuh waragegna ge dugi ka 1 jutaan. Kapaksa mayat SPP ka sakola dianjukkeun. Ngan cai oge bisa jadi lahan usaha. Geura aya urang Wonosobo jenenganana nyaeta Tirto Utomo. Manehna keur mayar SPP kuliah, anjeunna ngajualan cai herang di kantongan. Babaturanna pada ngahina majarkeun. Ari maneh Tirto kawas nu gelo ngajualan cai herang di kantongan. Yeuh Tirto batur ge ngajualan es krim loba nu rugi. Sakitu dipoyok, Pak Tirto teh henteu pundung, malah beuki yakin kana usaha ngajualan cai. 10 tahun ti harita, Pak Tirto jadi miliarder cai. Buktina cai dagangan Pak Tirto jadi kacapangan urang sarerea. Usahana ge geus ngadunya. Sohor make merek Aqua. Hadirin anu sami rawuh, cindekna cai teh kacida pentingna keur kahirupan manusia. Kaasup urang Sunda, mun urang bisa miarana, cai teh loba pisan manfaatna. Malah bisa dijadikeun lahan usaha. Nyaeta buktina Aqua. Ngan mun teu diprosea, cai ge bisa jadi mamala. Buktina caah tea. Girang pangajen anu kusim kuring di Piajri, hadirin anu sami rawuh, kukituna manawi angen-angen urang Sunda kalebet sim kuring ngeunaan kumaha pentingna cai keur kahirupan manusia. Tangtos seueur keneh guareun ngeunaan cai teh. Mung jalaran kaugar ku waktos sakieu anu tiasa didugikeun dina ieu diantara. Hapunten bilih aya kirang tata, dasane sarjana ahli basa. Beunteur desa kasorogo, paleungna karasa bae. Seueur basa anu nyogok, tebih tina basa sae. Moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa dipahakeun. Cantingi di alun-alun, kacacar dapuranana. Mugi abdi cukup luhur, neda jembar hampuranana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.